Waong baris ngahaleungkeun tembangna teh Dago Pakar. Mangga tangtosna penasaran akang teh sadayana, tapi sateu acana abdi hoyong kintun salam heula Waong kanggosa kintun salamna manawi. Kintun salam kanggo wargi Gunasari khususnya Kecamatan Sumedang spesialna kanggo anu manco di SMTV. Wah, luar biasa. Jadi jika penyiar radio yang selancar. Mudah-mudahan sing jaya selalu SMTV. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, urang langsung we pidangkeun tembangna aya Dago Pakar disumanggakeun. Tresna mekar ieu di Dago Pakar tukeurapan jadi bakal sauyunan tepung rempung jajantung rejeung jajantung jadi biji harutuy direbuah daun ricit namanu jeung seorna angin meuli asih cenah jeung beja Dago Pakar ngarekahan jeung beja cenah jeung beja Dago Pakar ganti ngaran kuring wakca ngan aja arek balaka angin kuasa nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring waca hirup di tempat masih di sarangan pula ente. Tresna mekar ieu di Dago Pakar tukeurapan janji bakal sauyunan tepung rempung jajantung rejeung jajantung
namanu jeung seorna angin melit asih ahariring oyak dadahan kuring wajah hirup di tempat mumpara dago pakar nganten pangantenan dago pakar langgeng nyantelna ingatan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngarang kuring wakca ngahajak arek balakan cenah angin wasaeun nepikeun sorak pabejakeun kabuha nu basa